Mitra anu Mulia Wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng Panggobrahman Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Ieu dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-8. Ari ujang kamana wae atuh salila saminggu eueuh di lembur biti tumanya semudu marida kanu jadi anak ma abdi teh tos milari pada melan ka kota nanging nya kitu we teu acan hasil. Ayeuna pangna abdi wangsul heula teh ka hiji sono ka emma jeung ka bapa kadua hoyong ngalayat ka titi ka pasir Samoja pisang ka geuning kaayan bet geus jadi layon geus miheulaan ninggalkeun geuning emak duh teh majang darta bari sumegeruk diceuri. Memang teh sangka anaking cocoba anu tumiba ka diri urang mana kieu ge sakieu beratna ujang. Tungtung Nabi iti gaur diceurik bangun nu kanyanyerian. Oh ceiti jang darta tos atuh. Atos jantos nu kajantenan atos ulah teuing janten emutan. Makdi aya mari disebatkeun takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar papasten Gusti Yang Widi. Teu tiasa digugat-gugat deui jang darta. Ceiti mana kitu ge tos guratan nasib. Jodoh pati bagja cilaka rusia pangeran tai teh kana cilakana yen urang kedah ngalaman kajantenan sapertos kieu anggur yu urang sasarangan ngaduakeun ka almarhum jeung almarhumah sangkan maparantos tilar dunya sing ditampi iman Islamna dihapunten ti sagaripi dosa perdosaanna dosa alit dosa ageung kalayan dicaangkeun di alam kuburna oge ditempatkeun di tempat anu mulia mungguh Allah cek Pak RT mapatahan kabiiti jeung kajang darta sangkana asang bisa bebas hati jeung tegar pikiran. Nyajang oge ceiti, urang mah manusia teu daya teu upaya, sagala rupina angin kumaha pangersamantena, kantun sing tabah we kalayan muga-muga kajantenan sapertos kieu teh. Dina mangsa nu baris datang, teu tumiba deui teu kalakonan deui ku pihak urang. Mangkohir milu mere piwejang nu dipalar sangkan biiti jeung jang darta. Kadalon-dalon kalebuh dina sagara katunggaraan. Jang darta bari ngeluk tungkul marengan hate nurus ras loba kainget harita nemalan lalaunan. Pak RT oge mangkohir nuhun kana piwejangna katampi ku abdi. Nanging nu janten kapanasaran teh sanes kumaotna. Nanging kucukang lantaranana naha bet menisaran ngamit maotna titi sareng pun bapa. Sarang bet di tempat nu sami di leuweung Hanjuang lebahkeun pamatuhan si dukun Sukmawati ku hal ieu nu ngadatangkeun kapanasaran pikeun abdi kapanasaran kumaha ari jang darta suna rasa panasaran we kanu jenenganna Sukmawati teh dukun wanoja nu ngancik di puncak pasir Samoja buah-buah manehna nu geus maehan titi sareng pun bapa ku kituna hal ieu prayogi dipaluruh ka ditu sareng hoyong ngayakinkeun naha boga saha pakarang nu mangrupa keris ajaib naha nu ibu Sukmawati atanapi sanes upami nu anjeunna jelas manehna nu jahatna tur kejem ku kituna mugi Pak RT sareng mangkohir kalih emma di dieu tiasa ngawidian ka abdi pikeun abdi nia ngadatangan ka pamatuhan si Sukmawati dariana keur ngomongna jang darta ujang ari ceuk mama geus atuh ulah make ngadatangan deui ka ditu anaki dapan geus kieu kajadianana jeung susah apan keur nalungtikna oge keur meunangkeun bukti susah da meureunna dina nyana ge manehna nyekel keris ajaib kana tangtu disumputkeun jadi geus we nu geus mah anggeus anu bising bisidap cilaka deui ek jeung saha mapa kukumaha mun hidap cilaka deui pok Nabi iti dibarengan ku kamelang jeung kahariwang ma sanaos kumaha kalayan naon bae nu baris jag kajantenan tetep abdi hoyong ngayakinkeun kana pamatuhan eta dukun curiga abdi masok sieun manehna geus nyieun reka perdaya manehna nu nyieun Rajapati keukeuh dina pamaksudana jang darta siga nu moal bisa dihalang-halang deui ceiti sigana geus gembleng ge pamaksudan jang darta teh geus teu bisa dirobah-robah deui nyakeun we atuh pikeun nyacapkeun kapanasaranana mah taya halanganana miang ka pamatuhan si dukun teh nganjang darta pepeujeuh ti emang ieu muga-muga ujang sing ati-ati
aya paribasa carincing page kancing sarincep page ikat ulah gagabah dina anggoni nyieun tinakan ulah getah sarupate kudu leles jejer dia tali bisi matak cilaka ka diri jeung dina miangna engke kaditu ulah rek sosoranganan kudu aya batur ngarah aya batur pikeun pakukumaha ceuk paribasana aya batur mah bisa paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan sakitu pepeujeut Imang Jang Darta jeung dina ngalaksanakeunna sing titih rintihnya hatur nuhun Pak RT hatur nuhun kana pibojangna katampi ku abdi mangga ku abdi baris diistokeun memang eta pisan nu dipemaksud ku abdi ge bade sareng ieu we Aki Tabri kaditu teh atana pisah kirang-kirang abdi bade nyuhunkeun bolongan ka anjeunna oh nya syukur atuh syukur alus pisan mangga rojong Jang Darta ngarojong pisan atuh ayeuna mah patali geus sungi nya mang teh jeung dia kohir ek pamitan we ya mang rek wangsulnya Pak RT pamitan nya kitu deui Mang Kohir mohon ceiti Jang Darta pamitan mang ieu bade wangsul mang eta sungi teh biiti ngawalon mang atuh Pak RT oge Jang Kohir nuhun kana pangdeudeuh sareng kasayanti salami ieu nya ret biiti ka Jang Darta bari pok nyarita jika tu jajabkeun ka ditu Pak RT jeung sareng Mang Kohir ujang bari sakalian ka ditu nepungan ka Pasuhadma sareng ka Maoco mohon mak bade ieu ge leos Jang Darta ka kamarna heula tekung silila geus murunyung deui kaluar bari geus ganti pakean nu rada pantes geus kitu mah terus we Jang Darta kaluar marengan Pak RT jeung Mang Kohir sajabana dijajab nu duaan teh ge Jang Darta rek nepungan ka inung bapana Nyi Titi di Gawiru teu kacaturkeun di jalana para wargi Jang Darta geus anyog ka imah Mang Suhadma aya paribasa jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang komo kitu bari dikeureuyeun malah Pak RT jeung Mang Kohir ge harita teh teu langsung barali ka imahna tapi manehna ge marengan heula Jang Darta ngadatangan ka Mang Suhadma gabru gaur biocoh mah ngagaur ceurik bari ngagabrug ka Jang Darta dicekelan pageuna keur dibarengan ke ceurik ngading diut kanyeri meh leungit kana langsa ampir ilang ayeuna nemongan deui hate biocoh jadi nyeri tu geunah ku ayana Jang Darta nepungan kitu nama pantes ku ayeuna Jang Darta ayeuna nepungan ngalantarankeun biocoh rusras loba kainget pang namahan kainget ka anakna nu geus tilar dunya ka si Jenat teh si Jenat para mitra istilah ya bahasa Sunda atau Islaminya para mitra teh ka kuping-kuping si Jenat para wargi sedengkeun Mang Suhadma henteu ngomong naon-naon tibang tingah haruk bari nyarane kana bilik kamar kencaeunana diuk Pak RT jeung Mang Kohir bari sarua teu ngomong-ngomong acan maranehna siga nu mere kasempetan sa lega-legana mere kasempetan sa jembar-jemarna ka biocoh jeung keur namplokeun kana langsa hate ku ayana maotna Nyi Titi saminggu nu geus kaliwat sanggeus biocoh rada lelerot tina kasedihna Jang Darta sok munyungan salam ka Mang Suhadma bari manehna sanuk-sanuk menta dihampura pedah ka karabisan pungan ayeuna atuh hal eta teh henteu ieu jadi kapanasaran keur Mang Suhadma ge nu aya mah atoh nu aya ku ayeuna Jang Darta nepungan jadi asa aya pikeun batur pakukumaha aya batur pikeun paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan jabati eta Mang Suhadma ge hayang panjang lebar nanyakeun ka aya di padumukan dukun Sukmawati nu sanyana nu matak sanggeus rada tenang ngapok Mang Suhadma harita ngomong kieu Jang Darta abdi Pak tema Jang Darta pono bari tungkul kawas nu pinuh ka karumasaan ngomong pohara sopan jeung hormatna jadi Jang Darta tisaprak ngajajabkeun Titi teh mangsa sabulan ka tukang can pernah nepangan ka Pasir Samoja deui mawi teh acan Bapa margi saur Nen Sukmawati teh saurna teh keun wae Nyi Titi mah di dieu urang lanongan nya teteg tenang we kana hate abdi teh ari kitu ka ayana mah mawi terasa abdi wangsul mung ti harita abdi henteu aya kalem teu aya di lembur maksa teh bade milarian pada melan ka kota nya me dinten ieu abdi wangsul hanas Nyi Titi dikantunkeun hanas pada melan teh acan kenging teu sangki ayeuna bet mayunan urang sadayana Nyi Titi teh mayunan urang Bapa Jang Darta ngomongna dumaredag marengan hate nu poharana langsana
ngeunaan ka aya Nyi Titi. Nyaeta tu Ujang. Betul sangka geuning baris kieu kajadianana. Matak Ujang teu sangka ti angalna kajadian kieu teh. Mang Suhad mah nyarita marah dieu sambung ku Bi Oco. Bari gaul ceurik. Taya nu nyarek saurang ge da ku sararea ge karasa kumaha sedih jeung tungaranna Bi Oco harita. Anu kalingitan kudu jadi anak nungan hiji-hijina. Mangkaning mah anak hiji-hijina teh atuh para wargi sadaya. Lir ibarat nangeuy endog beubeuremna lain bobohongan. Ayeuna mah kumaha pilampaheun Ujang saterusna anaki? Nah moal ngayakeun panalungtikan ka dukun nu ngabaran si Nyai atawa kumaha? Lantaran ari ceuk bapa mah asana moal kaayaan kieu teh ye sabab-sababna si Nyai moal mulang ninggalkeun eta dukun lamun teh mah teu meunang katugenah atawa kaleuwas. Jabati eta Bapa ge nyaksian kana maotna tuang Rama geuning niku hiji pakarang mangrupa keris nu bisa kumalayang. Ajaib Ujang. Nah anu saha eta pakarang teh Bapa taya batur pakukumaha anaking. Eueuh deui Iwati jeung Ujang pikeun pakukumaha urang paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan. Mang Suhad mah ngomong ngerenghap ranjug siga nu capek. Dibarengan ku pamerdih Kajang Darta nu aya hareupeunana. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mang Suhad mah ngomong renghap ranyug siga nu capek. Dibarengan ku pamerdih Kajang Darta nu aya hareupeunana. Teu kedah salempang Bapak, memang abdi ge sapamadigan sareng Bapak. Teu aya Nyi Titi teh tangtos aya sabab musababna, hal ieu peryogi dibuktoskeun. Nya kitu ku ayeuna kapenak layona di leuweung Hanjuang lebakeun pamatuhan Den Sukmawati. Boa maotna teh ku Den Sukmawati lantaran Nyi Titi kabur. Nya kitu deui apanan geuninganan pung bapa maotna teh di eta leuweung. Ditandasa ku pakarang ajaib mangrupa keris iblis. Boa-boa eta keris iblis teh Den Sukmawati. Numawi hiji kawajiban pikeun abdi nalungtik ka pamatuhan Den Sukmawati. Sanaos bari kumaha abdi peryogi ngayakinkeun kana kaayaan di dieu. Tah kitu Bapa, pidua nu kasuhun wireh dina dinten Pageto. Abdi bade ngadongkapan ka Pasir Samoja. Nyata ya salahna. Ari sakadar hayang ngayakinkeun mah ngan bae Bapa mah batan sakieu. Sudah tanaga tayaka bisa moal bisa mantuan naon-naon. Ku kituna hidup kudu sing ati-ati ulah sologoto. Kudu dibarengan jeung asak jejehan. Kudu leuleus jejer liat tali. Ulah gagabah jabati eta mun bisa mah hidup kudu menta bantuan ka saurang sepuh. Nu sakira bisa dipuntangan tulung. Jadi kudu minang saraya kajal manu sakira bisa ngabantu kana kasusah hidup. Naon pangna kitu lantaran yakin kaya dukun Sukmawati teh nu ngora keneh teh lain dalma samanea. Moal ge matuh di luhur pasir jauh ti batur bari loba nu datang kadinya. Mun manehna teu luhur ilmu panemuna. Leuwih berat keur hidup pamun nya teh mah keris ajaib nu manehna. Ku hal eta pisan hidup kudu untang tulung menta bantuan ka jalma nu sakira masagi ku pangartina. Perkawis eta parantos janten emutan abdi Pak, tos janten mararancang abdi. Oh syukur atungan eta kira-kirana saha. Nya saha Ujang nu sakira kipuntaan tulung ku hidup teh anaki. Biocoh para mitra nemrong we. Nyarita ka pimpinan tueunang teh. Nu geus moal jadi minantu ayeuna mah geus eueuh anakna ge. Nya saha kira-kirana jalmana anaki? Mang Suhad mah pinuku kapanasaranan hayang nyaho ngeunaan sahasana nu dipimaksud ku Jang Darta. Jang Darta ngareret heula sakedeung ka Pak RT jeung ka Mang Khohir. Nu direret ungeuk geus kitu mah pok Jang Darta nyarita. Nu seja dipuntangan tulung ku abdi teh pikeun paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan. Teu aya di kajabisa urang sepuh nu matuh di palih kaler. Bapa nu matuh di lembur pada suka jenenganana Aki Tabri. Nuhun manawi Bapa sareng mah di dieu tiasa ngawidian ka abdi
kamu nepangan anjeuna kalayan muga-muga anjeuna tiasa dipuntangan tulung ku abdi. Nuhun upami kersa diajak ka Pasir Samoja kitu menawi panujaha mugi kauninga. Jang Darta nerangkeun kumaha rarancangna nyaeta rek menta bantuan ka Aki Tabri dina ngoning nalungtik si sabenerna saha eta teh para mitra sadaya anu disebat dukun teh teu kitu nu katelah Enden Sukmawati aja dukun Enden nya para dukun sanes Enden juag Sukmawati. Ujang leuwih ti panu juari bapa mamalah maatoh nu aya keur bapa ku ayana ujang aya maksud kitu. Jabati memang anjeunna kenging disebutkeun sepuh nu linuhung. Oge apanan geus jadi kacapangan balarea, pulah tuturung kanu butuh, pulah tatalang kanu susah, nganteur kanu keung, nyaangan kanu poekeun. Jabati eta dinten ge masih keneh wargi mate kapi emang ka ujang ka dieu teh da cecak upami diwartosan makana tangtos ka dieu nganyak kitu ku teu kabujang padahal mah teu tebih ti dieu teh pada suka teh nganya eta tu kaweur balas mikiran ka sedih. Nuhun ujang muga-muga we anjeunna kersa dipuntangan tulung ku urang kecek biocoh atoh nu aya atoh ku ayana maksud Jang Darta sejamun tang tulung ka Aki Tabri minangka sesepuh lemur pada suka lantaran dihenteu-henteu masih keneh kasebut karabat-karabat dulur malah deukeut lamun heug dipancakakikeun teh. Mang Suhad mage sarua atoh nu aya bubuhan manehna ge apal kana kaayaan eta sepuh nu jenengan Aki Tabri nu kasebat jelema linuhung jembar ku pangabisa para mitra sadaya. Atu dina pangartina wah kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti ceuk paribasana. Atuh para wargi dina urusan anu kitu mah jiga nama Aki Tabri teh bagianana. Atuh para wargi sadaya keur Jang Darta atoh deui ngemplong hatena lantaran tetela geuning. Boh Mang Suhadma boh biocoh nya kitu deui pisan pikeun manehna init ka ditu teh disatujuan pikeun nguntang tulung minang saraya ka Aki Tabri. Para mitra anu mulia atuh Pak RT jeung Mang Khohir harita ge milu atoh ku ayana pamaksudan Jang Darta meunang kasaluyuan ti Mang Suhadma jeung pamaksudan Jang Darta jeung biocoh katemong paroman manehna marahmai. Disejen pihak Pong Mang Suhadma kedalisan dari anaker. Iraha kira-kirana ujang baris nepungan ka Aki Tabri teh pada enjing we bapak. Oh nya mending isukan we ti beurang ngarah salse ngarah laluasa ayeuna mah peuting jeung geus karu lemboa nya mana geura nyadiakeun sangu atuh urang ngariung geura ngarah resep nya ke atuh urang ka dapur heula nya piocoh leos ka dapur atuh udah permios emang itu wengikeun enjing ka dieu nya. Pak RT ngadon pamitan ih sami abdi ge bade wangsul hawa tos dirompok bi arep-arepeun punten atuh di kantun. Mang Khohir ngadon rek balik ini kumaha ayo urang ngariung heula ngarah resep ngarah Jang Darta aya rencangna deui. Mang Suhadma nyarek kanu rek barali malah teu kungsi lila jebul biocoh ka tengah imah bari jeung mawa sangu saboboko jeung deungeuna. Atuh teu tulus nu rek baralik teh da keukeuh Mang Suhadma nyarek sanggeus sadia sagala rupana brak sararea dalahar ngariung limaan bangun nu ponyo naker ngan Mang Darta anu teu pati segut teh Jang Darta punten Jang Darta anu teu pati segut teh pangaruhna hate inget bae ka Nyi Titi karasa ku manehna asa aya dina di ngariung jeung manehna Nyi Titi kiwari teh. Sanggeus rengse dalahar Pak RT jeung Mang Khohir terus sepamitan rek barali. Harita teh para mitra sadaya atuh nya kitu deui para wargi sadaya. Jang Darta ge mulang leh ka Cimariuk najan sono keneh tapi Mang Suhadma jeung biocoh teu wani teu bisa ngoretkeun. Lintang tinggal wawadianan kanu rek marulang atuh kayan imah Mang Suhadma sanggeus ditinggalkeun ku semah mah jadi tiiseun deui. Sakumaha caritaan dina peutingna ka Mang Suhadma jeung ka biocoh kalayan disaksian ku Pak RT UH jeung Mang Khohir dina poe isukna kirawan Cihanet moyan Jang Darta geus ninggalkeun imahna lempang mudun kalaneuhkeun ninggalkeun lembur Cimariuk
malah lembur binong jeung lembur Cihanyi Rege kaliwatan basa tepi ka lembur Gawiru nyimpang heula ka Mang Suhadma da imahna sisi jalan kaliwatan kaparengan keur araya antukna Mang Suhadma milu marengan Jang Darta kapada suka lempang kakalerkeun mapai jalan gede basa geus anyog ka parapatan Pananyung mengkol ngetan terus mudun ka lembur pada suka tekung silila geus datang kaparengan pisan ari imah Aki Tabri mah ditungtung kulon deketeun kebon cengkeh ditungtung lembur kabeneran Aki Tabri keur aya di imah ngan pamajikan katelah nini esih cenah mah keur aya nu ngajuru di Cibitung wetaneun lembur ka Karajung pisan semah teh ku Aki Tabri gancang di aku ka jero imah sup sararea ka jero guk gek luhureun imah samaksa heulai di patengahan imah nu kaayana basajan pisan samemeh Mang Suhadma jeung Jang Darta nerangkeun permaksudanana Aki Tabri geus miheulaan nyarita Jang Suhadma Jang Darta Aki teh milu bela sungkawa ku ayana musibah nu karanapan ku hidup muga-muga sing sabar sing tawakal kalawan ulah petot-petot urang nenedakan Maha Kawasa nyaita ka Allah Subhanahu wa ta'ala sangkan tos ngantunkeun sing ditampi iman Islamna dihapunten sagarupi dosa perdosaan anu ageung nu alit dicaangkeun di alam kuburna kalayan ditempatkeun di tempat anu mulia mungguh Allah kitu pok Aki Tabri padahal ari dina manahna mah anjeunna ngagalindang kieu keuna sia boga sangkaan maut we kaning titi heueuh lantaran tacan waktu napikeun aing nerangkeun atawa ngabejakeun ka aya ning titi nu sanyana hanya kal aing teu nyaho di mana ayana ayeuna nyi titi najan ari yakin mah aing gede kayakinan yen nyi titi teh masih keneh hirup masih keneh jumeneng keneh rengseng nyimpleng dina hatena pok Aki Tabri kedal carita ngan hampura lantaran Aki teu kaburu nepungan ka Gawiru pugu Aki teu keur aripuh ayeuna pangna Jang Darta jeung Jang Suhadma nepungan ka Aki meureun aya sangkut pautna jeung kajadian saminggu nu kaliwat meureunnya muhun pisan Aki margi ku maotna pun anak sareng ieu ramana Jang Darta Jang Adar sumul abdi teh seur kapanasaran sareng kaheran boh abdi boh Jang Darta daek teu daek aya kacurigaan yen anu maehan pun anak sareng maehan Jang Adar teh nya dukun Sukmawati pisan kahiji kajantenana meh sareng kaduana tempatna ge sami di leuweung Hanyuang lebakeun Pasir Samoja atuh katiluna bet ngabogaan keris ajaib mun jalma biasa mah sapamohalan ngabogaan pakaran saperos kitu dina hal ieu kumaha pamendak Aki Mang Suhadma netep ka Aki Tabri bari ngadaguan reaksina ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso sakumaha nu kauninga para wargi sadaya harita Mang Suhadma netep ka Aki Tabri ngadaguan reaksina memang sarua Aki ge nyangka kitu lantaran di ieu dunya eueuh deui jalma nu ngabogaan pakaran saperti eta mangrupa keris titisan iblis lintang ti si Sukmawati memang telenges pamikitu maki nanging hatunya katingal masa saperos nu bahagia anjeunna teh pok na Jang Darta bangun umang hanjakalkeun manehna nemukeun sikep nu bager teh daya lian lintang keur nyumputkeun kajahatan jeung katelengesanana padahal mah wah manehna teh pohara kejemna teu kauk manggih jelema nu teu dipikaresep ku manehna sok tuluy diala nyawana malah mun jadi korbanna awewe atawa parawan keneh atawa jajaka masih keneh jajaka dina harti lalaki can pernah kawin ku manehna getihna sok diinum ngarah kaayaan manehna awet ngora tetep geulis padahal sanyana umur manehna teh pohara kolotna ukur beda 2 tahun jeung Aki teh anu leres ki bener moalnya Aki ngabohong anyaki lantaran sanyana Aki apal kana kaayaan manehna ge apal yen manehna ngabogaan keris iblis
pengaki apal karena kaya anjeunna kumaki Jangdar tabeki panasaran. Sedangkeun para wargi sadaya Mang Suhadma tewasa ngomong naon-naon lintang milu netep ka Aki Tabri. Hatena teh sarua jeung Jangdarta pinuh kaheran jeung kapanasaranan kudadaran cicit caritaan ti Aki Tabri mangsa ayeuna. Regepkeun ayaking baheula mangsa Aki keur ngora apaan boga pamajikan anu mungaran samemeh kanu ayeuna. Nya ka manehna heula bari baheula mah ngaranna teh Minarni. Minarni mojang panggelisna di Ciguli. Kasebut bentangna weh pangherangna pangmencrangna mangsa harita teh. Jadi rebutan balarea ngan sanggeus rumah tangga maju ka 3 tahun Aki ninggalkeun manehanana. Hanya kalau waktuna kaburu beak ujang itu urang tuluykeun isu kayaknya caritaan ieu teh.